Kanjeng Nabi lamun hayang barokah kulawarga, barokah harta, barokah usaha, barokah turunan, barokah inggan segala-galana. Absus salam, sebarkan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Dipayun maturkeun nuhun laksaminya sadayana anu hadir nutupi nucaket sabina para alumnus anu parantos nyempatkeun waktos kanggo hadir dina acara halal bihalal. Mudah-mudahan segala pengorbanan ngorbankeun kegiatan masing-masing di bumi, ngorbankeun waktos, ngorbankeun tenaga utamina dina waktos ieu tiasa kempel. Mudah-mudahan langkah sadayana sejanten ibadah, sejanten wasilah karena diampuni dosa urang sadayana. Oke, simkuring al-fakir sakulawargi tadi ka kuping di atas nami ketua alumnus oge diwawakil sadayana alumnus sejak silaturahim sejak ta'aluf ka simkuring sakulawargi sawaksulna di dieu al-fakir sakulawargi sudah hapunten dina sagarupi kalepatan, kaluputan, kakirangan, utamina salami aranjun aya di pondok pesantren Nurul Hidayah anu bermaksud milari ilmu kadang kawis sanes kadang kawis segeurna salaku pengasuh di dieu termasuk para pengajar seueur kalarawaraan. Amin. Mudah-mudahan naon wae sanaos saperlu ilmu muga-muga ku Allah dimanfaatkeun ka sadayana. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Dina mayunan sasi Ramadan ngemek kurang pas musibah anu ngadunia ayana COVID-19 gayanya alamatan nabi corona kurang tetap berjalan kehalangan kusapertos itu. Alhamdulillah di dia di Jumat taraweh berjamaah setiap waktos sekali oge dihikeun ka terhalang. Alhamdulillah sanes teu dihalangan ngan tidak terhalang. Malah Nurul Hidayah tersabut Kecamatan Buah Dua nu paling minculak.
salah paku anu katempuhan disusulan kunaon cipakat anggar wae Jumat aya berjamaah ya waktu aya rukinan teras aya taraweh kami rame pinter naku sekarwangi tongka uing mah bisi didalilan name ka ditu camatna kapolsek. Nah alhamdulillah dugi kain akan buntut-buntut na acan da ubur-buntutan malihan dijual sekarang itu sudah karena saya pasti di Nurul Hidayah matu ayat takbir tidak akan sholat Idul Fitri tuh guruan kurang cipatat atuh kok kulon mah kita ke ayat Idul Fitri isuk-isuk sing kurung kaya kunam di dia untuk Idul Fitri cek saha cek kang camat begitu mudah-mudahan disalametkeun ya disalametkeun nu ceurik aya nu nganuhunkeun jalan wae pengajian taraweh Jumat kan jeung diciluk we sudah dibilang insyaallah numawi waktu sebagai melaksanakan oke ayat di antawisna DKM di jalan kumali abdi masih di jalan syukuring baida ajab ka ajam ta fatawakal ala Allah teh sanes ahli disingguring jadi di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baida ajam ta fatawakal ala Allah apabila kamu sudah mengajam kebaikan fatawakal ala Allah tiada lagi adalah bertawakal ke Allah wa may yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh sing saja anu tawakal ka Gusti Allah segala-galanya jaminan Allah kesehatan, keselamatan, ketentraman itulah tawagi sadani adalah pilihan sekolah ayak-ayak beas ke umat Islam anu gede bakal moncor anu gede bakal moncor anu alutip bakal nyangsa si horeng lamun gede keyakinan gede keimanan moncor lurus di jalan bidana Allah anu leutik mah anu mawi kasadayana si yakin kasadayana si tawakal ka Gusti Allah Biraku Allah ngadawu mual tamat nepi ka poe kiamat. Mulai sibana ila maka maulana. Huwa maulana. Gusti Allah ucapkeun ku anjeun wahai Rasul tepikeun ka sampungna umat la yusibana. Moal bisa datang ka urang sarerea. Itu dawuh Allah lu kedah dinugikeun ku Kanjeng Rasul moal datang ka urang sadaya ila ma kataballahu lana kecuali apa-apa yang telah Allah catat rek alus rek goreng ku Allah kudu dugi seperti corona belum datang kasih damim kajian amprok pula jeung Ustaz Agus lain ieu kagitu sanes eta muka lain neangan si damim we sing yakin nanging hari jaga-jaga mah kurang tetep persiapan perjagaan lamun dipersakeun ku Gusti Allah pan urang teh sakedik tarakirang wa waqtos Allahumma la mani'a lima aqtuika. Kunaon Nabi nepikeun ka sapertos kutu. Nungtun zikir setiap waktu. Urang kedah ngaos eta Allahumma ya Allah la mani'a mua bisa aya nu nyogah, mua bisa dihalangan, mua bisa ditutup, mua bisa diganggu
lima a'toita karena perkara nukusitos nantoskeun bade masihat kabalikna wala mu'tiya lima mana'ata sanajan diudag-udag nepi ka mana meakeun waktu tanaga pahan ti kanyawa berharap sesuatu kamu Gusti Allah la mu'tiya tidak akan memberikan lima mana karena segala perkara yang ditolak Allah mangki naon we kernu yakin maka kayuna Rasul kamari kumaha Idul Fitri pakai masker jangan urang kudu husnuzon da teu aya amal nu pangluhur-luhurna teu aya ibadah nu pangutama-utamana teu aya kasaya nu pangunggul-unggulna kajaba dua lamun moal aya saluhureun eta hatosna teu aya saluhureun eta kahadian nu dua naon kahiji husnuzon ka Allah kadua husnuzon kepada hamba-Na Allah sedengkeun sabalikna teu aya dua kagorengan kajahatan kacilakaan kahancuran kabinasaan nu leuwih ti eta dua perkara naon hiji suudzon ka Allah kadua suudzon kepada manusia kali hartosna sajahat-jahat na tukang jahat muasa jahateun jama anu suudzon ka Allah jeung ka para hamba-Na Allah sebaik-baiknya ibadah seenak eta hebat-hebatnya ibadah manusia timiti ibadah malam, siang, puasa, zikir, tasbih, sedekah, ibadah haji, jihad pun mau bisa ngaluwihan karena dua perkara saya naon da husnuzon ka Allah husnuzon kepada hamba-Na Allah makanya di Allah ini alal doni abdi bi Allah kami kumaha sangka hamba kami ka kami katangan ngarene jeung batur si husnuzon sekurang si eta sehat katuhun sehat kenta sehat hareupeun sehat kok Allah disehatkeun kumaha sangka urang dulu pernah terjadi zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab kan Umar bin Khattab itu mandek hukuman manusia cara dianyuk begitu salah sekarang ditindak daya dingkek terus yakin cek Nabi ini begini hukumnya udah saya minta wis ada jaminnya anak botolnya botol arak barang ningali obat sahabat Umar udah gemetar hati mancuk manehanana ya Allah ya Rabbana lamun abdi diselametkeun tina hukuman ayeuna nu pasti abdi dihukum lantaran yakin salah abdi janji ka Gusti moal mabok deui bisa lompat ke tewa apa itu botol apa cuka begitu diperiksa ternyata arak seketika jadi cuka maka orang sangka sing saya saudara sing saya sangka kecuali nu mamang pek di masker alhamdulillah di dia nu di masker sekian ratus orang Idul Fitri obatan mulai memang ngaramai di dia sasalaman sieun padahal al-musafatu tazilu bil wudi jeung Nabi al-musafatu tazilu bil wudi satu anjuran Rasul Kanjeng Nabi lamun hayang barokah kulawarga barokah harta barokah usaha barokah turunan barokah inggan segala-galanya absis salam sebarkan salam satu yang kedua menambah kecintaan apabila kita bersalaman nambah kecintaan orang sampai-sampai 5 kali bisa salaman Ustaz Agus Tenggarwana 5 kali Allah nambah kecintaan modalnya ikhlas lillahi ta'ala. Yang ketiga akan menghilangkan rasa unek-unek dalam hati. Yang keempat Allah mengampuni dosa. Alhamdulillah tamat sesalaman. Kan laporan di Paliwetan begitu salam
khutbah tu khatib turun bubar kabeh teu bisa sasalaman asa teu lebaran dikara resepsi babna gak sami geus puguh di ditu medan teu aya lebaran di bejakeun ku pacamatkeun di Cipata tidak ada begitu geus nulun ka Allah geus nulun kepada hamba Allah eta diandawisna dina urang sadayana tepang alhamdulillah hanya dengan ilmu. Karena salah sawios anu bakal muat suul khotimah adalah orang yang tidak mencari ilmu. Sehebat apapun ibadah manusia kalau meninggalkan ilmu. Kami teruskan inna minaz dzunuban la yukaffiruha sholatun wala siyamun wala hajjun wala zakatun wala jihadun. Banyak dosa-dosa, sesungguhnya daripada dosa-dosa itu banyak dosa-dosa yang tidak bisa dihapus. Tebenang dikiparatan ku sholat, tebenang dikiparatan ku puasa, tu bisa dikiparatan ku zakat, tu bisa dikiparatan ku haji, sekalipun dengan jihad fisabilillah tidak bisa itu dibicarakan. Kajaba bihumumit tolabil ilmi, karena disibukkan dengan tolabul ilmi. Maka di mana-mana walau kita sudah pulang dari pesantren jangan bertolabul ilmi. Sebab jelema nu diaku di alam dunia jeung menang syafaat Nabi hanyalah dua, al-alim wal muta'alim. Di zaman udah ngawuruk mun becus, kedua tetap mencari ilmu sampai modal pun lah menumah satu becus. Dah batasan yang ilmu mah minal mahdi lah. Jadi candi kubur mah ulah urun tolak ilmu. Mun hayang urun tolak ilmu minta di kubur. Gitu. Pandiantawis nadina surat namanya surat Al-Anfal ayat 33 wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tepisan-pisan Allah bakal nurunkeun sakaligus suksa membalikan alam dunia ini sampai terbungkal sampai membalik nangkung alam dunia ieu mawaka. Sanajan dorata geus loba nu maksiat balata nu goreng kae nu bapak geus teu kurang. Loba kabina-bina satungtung Kanjeng Rasul masih ada. Sekarang kan Rasul bujang-bujang Kanjeng Rasul zaman jihad fisabilillah maaf tapi Allah jangan mengatakan la taqulu lima yuqtalu fisabilillahi amwat. Ulah coba-coba mengatakan maut ka zaman maut keur jihad fisabilillah. Maut keur jihad fisabilillah. Amwat. Maut. Itu benar. Itu Allah yang melarangnya. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka hidup semua tetap diberi oleh Allah di alam kubur. Tapi kada ulah yang alam kubur kina bala-bala jeung bobotok jeung rontong atau tahu lain. Eta masalah para jasma yang zaman ini kehidupan di alam kubur mah, di alam arwah. Dalam barzah kesenangan luar biasa. Apalagi Kanjeng Rasulullah SAW kalau kita bacakan sholawat yang bisa menghilangkan anu sama sekali para habaib berkata bukan satu untuk menghilangkan kegalauan, menghilangkan kesedihan, menghilangkan penyakit, menghilangkan kehancuran adalah berbanyak baca sholawat. Bebaan ngapoe munudan ngapoe baca barjanji pandauh Sayyidina Sunuti kalau dibacakan barjanji malaikat semua turun. Untuk apa turun?
untuk membacakan sholawat bagi orang baca sholawat. Sholawat nami malaikat apa? Istighfar. Ayat seterusnya wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun.